Awal zaman ayeuna anu loba nu ngaku garelis padahal belum tentu. Kriteria gelis sebagai berikut. Ulah gerang aku gelis mun can pernah ngasaan ngejo dina hau. Ulah gerang aku gelis lamun encan pernah ngagebot. Ulah gerang aku gelis mun can pernah ngarasaan bobogohan jeung urang. Ulah gerang aku gelis mun can pernah nyesan di sumur. Ulah gerang aku gelis lamun encan pernah mulung tutut. Ulah gerang aku gelis mun can pernah dibawa ka imah urang. Ulah gerang aku gelis mun can bisa akel-akel acan. Ulah gerang aku gelis lamun encan pernah jadi selingkuhan orang. Terbayang wajahmu. Ulah gerang ngerasa gelis mun can pernah satiung pake daun tales.